Abah, ema danggukeun sakedap sabari. Urang goyang santai DJ Volsera. Budak sakola ayeuna mah makan gratis unggal poe. Tapi rasana kitu-kitu wae. MBG Isu-isu datang mobil gede, ngabawa kotak katanya istimewa. Menu sehat katanya bergizi, tapi rasana meh sarua deui. Budak sakola mingiti bunga, di foto-foto jadi berita. Tapi saminggu geus karasa, menu deui ieu bosen euy nya. Ceuk berita, program mulia, ceuk lapangan, loba drama. Nu penting mah laporan alus, sanajan dahareun loba mubazir teu kaurus. Makan bergizi katanya solusi, tapi nu untung nu make dasi. Relawan gajina gede pisan, nu dahar mah ngan ukur sesaan. MBG rame di medsos, di dapur mah cenah gede jatahna. Makan bergizi jadi sensasi, budak bosen teu aya variasi. Nasi tiis jeung lauk teu jelas, kadang amis kadang teu beres. Sayur layut teu aya rasa, nu penting mah laporan aya. Relawan datang maki mobil anyar, selfie bari sebar kabar. Program sukses cok nu di luhur, di handap mah loba nu ngeluh. Cenah ieu keur masa depan, generasi kudu diperhatoskeun. Tapi naha jadi ladang duit, nu penting proyek. Urusan budak masa eutik, makan bergizi tapi kumaha ieu, nu menang untung jalma nu kitu. Dikelola ku relawan gaji gede, pikeun kapentingan nu boga kuasa bae. MBG jadi cerita antara nyata jeung sandiwara. Makan bergizi slogan wungkul di lapangan mah loba nu janggal. Budak ngomong jujur teu didenge, nu penting angka laporan gede. Dahar teu bea jadi runtah, program jalan tapi salah arah. Makan bergizi kuduna pasti, dengan ukur janji-janji. Lamun bener ke rakyat leutik, kudu jujur ulah dimanipulatif. MBG hayangna beres, teu jadi ajang ngumpulkeun kertas. Makan bergizi ulangan nami, tapi kudu karasa manfaatna nu pasti. Di lembur letik aya carita antara dapur
Muda cita bari, nahan lapar diri. Guru satia sanajan fasilitas minim, ngelawan keayaan nu teu adil kieu pisan. Video viral jadi bahan carita, MBGBS sekolah jadi perbandingan nyata. Nu deket tapi beda nasibna, hiji dipuja, hiji deui dilalaworakeun. Naha ieu nu disebut adil, naha ieu nu disebut perhatian. Hayu urang sora, hayu urang buka mata. Sisi gelap anggaran MBG teu kudu ditutup, tutupi deui. Rakyat leutik geus mimiti nyarita, nuntut keadilan nu sajati. Sisi gelap, ulah ukur janji dihareupeun. Sakola butuh perhatian nyata, pikeun masa depan generasi ayeuna. Di lembur sepi masih aya harepan, lamun nu di luhur boga rasa jeung iman. Sakola moal deui jadi korban, anggaran kudu adil keur masa depan. Bapak berdasi di balik meja kursi empuk, tinggali buka mata jeung buka hate kudu hudang. Program anyar deui, katanya demi rakyat, tapi nu katingali mah nu untung teh saha? MBG jadi alat investasi, saha nu untung saha nu rugi. Nu di luhur seri sorangan, nu di handap nahan beban. MBG datang rame di berita, katanya solusi keur bangsa kita. Karyawan menang motor listrik, wah katingali siga hadiah instan. Tiap poe update di sosial media, pamer fasilitas jadi bahan cerita. Tapi aya nu poho di balik layar, guru ngajar can karasa bayaranna. Tahun ka tahun janji disusun, nasib guru teu kungsi turun. Sabaraha lila kudu sabar, padahal maranehna pahlawan sabenerna. Ayo coba pikirkan saha nu salah, nu penting mana gaya atawa pikir. Ayo coba pikirkan program rame tapi teu rata. MBGG jadi alat investasi, saha nu untung saha nu rugi. Nu di luhur seri sorangan, nu di handap nahan beban. Motor listrik jadi simbol maju, tapi pendidikan masih keneh kaku. Guru honorer nantos kabar janji cair, tapi teu datang-datang. Di kelas kosong kapur nisa saeutik, semangat gede fasilitas sempit. Nu ngadidik generasi bangsa, kadang hirupna kalah ku data.
menang perhatian. He, nu ngajarkeun urang maca teu menang dipopohokeunnya. MBG jadi alat investasi, saha nu untung saha nu rugi. Lamun teu adil dina jalan, rakyat deui nu jadi korban. Program alus lamun tepat guna, teu ngan saukur pencitraan mungkul. Inget deui saha nu jasa, guru nu ngajarkeun urang sagalana. Heh, program anyar rame di mana-mana. Katanya bantu rakyat, tapi nu rame mah bisnisna. Hei, anu untung saha sih? MBG datang berita nyebar, janji manis rakyat jadi sabar. Katanya murah, katanya solusi, tapi di lapangan beda kondisi. Harga naik pelan-pelan, alasan klasik biaya jalan. Rakyat leutik ngan bisa meleng, nu gede mah senyum sorangan. Program datang rame dibahas, tapi hasilna kadang teu jelas. Janji awal katingali indah, ujung-ujung rakyat nanya. MBG ladang bisnis, anu untung saha? Rakyat ngan nonton, jadi perang medsos. Katanya demi kesejahteraan, tapi nu rame malah keuntungan. MBG ladang bisnis, anu untung saha? Harga naik, alasan loba. Hei, goyang wae sambil mikirnya. Program gede, tapi rakyat kemana? Program MBG rame proyekna, untung gede, rakyat manyun. Janji manis, realita benggo. Proposal jalan, dana ngalir, nu di atas mah makin banjir. Rakyat ngan ukur jadi target, teu karasa hasilna langsung dikantet. Bisnis rame, mitra berdatangan, tapi manfaat masih dipertanyakan. Media rame, posting tiap poe, rakyat nanya. Urang mah menang nasi 10.000. Hirup mah kudu waspada, teu kabeh nu katingali sarua. Program gede kudu jelas, supaya rakyat tengan jadi kertas. MBG ladang bisnis, anu untung saha? Rakyat ngan nonton, jadi penonton setia. Janji manis, unggal awal, ujungna mah tetep jadi target percobaan. MBG ladang bisnis, anu untung saha? Nu leutik kalah, nu gede tambah jaya. Hei, goyang wae tong ciking, tanya wae anu untung saha ayeuna. Program datang, program pergi, rakyat mah tetep nunggu bukti. Hei, jangan cuma rame di awal, tapi kosong di akhir. Aya begal di jalan, tenang Pak Polis keur masak ayeuna. Masak naon? Masak program, lain masak masalah.
Nalika rame tapi solusi kamana? Nu kudu ngajaga malah sibuk di kamera. Masak di dapur jadi headline di mana-mana. Katanya pikeun rakyat, katanya demi bangsa. Tapi nu karasa aman teh masih tanda tanya. Di jalanan gelap, urang kudu jaga diri.
administrasi. Mending nasi padang jelas nikmat nah. Teloba drama langsung karasa daripada MBG. Nu loba carita untung di luhur rugi nu daharnya. Yo goyang nasi padang gerakeun awak ulah ngan lalajo. Makan kudu nikmat lain formalitas supaya generasi sehat jeung cerdas. Kang, ayo nama loba nu paduli gisinya. Tikus berdasi nyumput di balik janji, ngomong peduli tapi mikir di MG jadi kedok bergizi. Rame di TV nu lapar mah tetep kitu-kituri. Di kampung rame program anyar datang, katanya solusi buat masa depan. Anak-anak disuapin biar sehat badan, tapi nu ngatur duit malah tambah gemukan. Bungkus rapi masuk berita, dipuji-puji ku pejabat kota. Padahal di dapur loba nu beda, anggaran gede tapi bocor ka mana. Sakola kurang buku, guru kurang gaji, tapi nu viral malah bagi nasi. Padahal tiba heula urang geus ngarti masalah upama pendidikan sepi. Tikus berdasi seri di balik layar, tikus ngitung duit di balik kursi empuk. Tikus berdasi nyumput di balik janji, nu ribut di atas di bawah maka pepek. Tikus berdasi nyumput di balik janji, ngomong peduli tapi mikir diri. MBG jadi alasan gizi, rame di TV nu lapar mah tetep kitu-kituri. Anak sakola butuhna ilmu, bukan cuma makan tiap waktu. Otak kudu diisi, bukan janji palsu. Masa depan bangsa lain bahan tipu. Di medsos rame pro kontra jalan, aya nu dukung, aya nu heran. Katanya gratis, tapi nu menang nu tanda tangan terus bagi-bagian. Urang teu nolak niat nu hade, tapi ulah jadi ladang korupsi bae. Lamun bener tulus pasti karasa, teu kudu viral tapi nyata guna. Hey, nu penting mah jujur atuh Kang, lain jujur wungkul, ulah rakus oge. Tikus berdasi suri di balik layar, ngitung untung tiap lembar-lembar. MBG rame jadi bahan bayar, nu penting rakyat ulah terus sabar. Isi penting pendidikan utama, lamun dua-duana jalan pasti sejahtera. Tapi lamun aya numaan di sana, raipi nu jadi korbanana. Gratis, obat medis. Gratis katanya berkah, tapi kok yang terasa malah resah. Ini bantuan atau ladang basah? Program datang, spanduknya megah, katanya solusi, katanya berkah. Tapi di balik semua cerita, ada yang sibuk hitung
bagus, laporan rapi, angka naik tiap hari. Tapi isi piring tetap segini, gak sebanding sama dana yang pergi. Kalau memang ini buat masa depan, kenapa rasanya penuh kepentingan? Kalau benar untuk kesejahteraan, kenapa banyak yang jadi pertanyaan? Yang lapar anak sekolah, yang kenyang siapa? Gratis tapi ngeri, banyak yang tahu tapi pura-pura tak peduli. Gratis tapi ironis, yang dikorbankan justru yang paling polos. Jangan bawa nama demi rakyat, kalau kenyataannya makin berat. Jangan bilang ini keberhasilan, kalau masih banyak kejanggalan. Gratis bukan berarti bebas salah, kalau sistemnya tetap bermasalah. Kalau ini terus dianggap biasa, kepercayaan akan hilang selamanya. Yang terlihat kecil hari ini bisa jadi luka besar